jeung bapak aing lain jeung sia. Paduli teuing da lain kitu tadi mah ngomongna oge. Si goblok. Loba saksina. Sa lamun wani datang ka aing goblok. Naon datang ge teu dibere duit. Dibere duit mah kudu boga hajat lain ku aing. Ka dieu we wani mah. Manya aing kudu ka dinya ieu kosong. Hah? Pikeun ka tukang ojek. Goblok. Kalau lu berani datang ke depan gua. Hah? Bener teteh? Sok. Bener? Sok. Bener? Sok. Bener? Ganeng. Yang kunaon bae na oge. Sok, saya lamun aya kawani datang hareupeun aing. Bener ya teh? Sok. Bener? Si goblok bener-bener mah. Hah? Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangawak kira. Oh iya. Anu milu nimrung ka aing teh. Sugan teh kasep sakitu beungeut jiga jahe menang mekrek. Teu apaleun. Naon? Alus keneh jahe menang mekrek tibatan beudeuk aing. Heeh. Nepi ka ruksak ieu beungeut. Hebatnya. Lain hebat goblok goreng. Peduli teuing ah. Ka ayet. Ai ho. Gusti. Allah. Aduh, cacing. Teuing. Aduh. Dosanya aduh. Duh. Ai ho. Nang goblok kenaon di dinya sia. Alah ohang. Aduh. Damang ohang. Henteu. Ai sia menyanteng ka dieu sia teh. Aduh damang cepet. Alhamdulillah. Aduh. Gusti Agung. Aduh. Goblok sia. Abung kan leutik sia teh. Bina-bina teuing. Akang biasa beuki goreng patut. Sia nu beuki goreng patut mah. Wing mah geus gugu. Ai dewek mah ye. Dah, si ganteng komplit teh aing. Hah? Si ganteng komplit. Mahnya ganteng komplit. Tah ieu mah geus boga penyakit kronis. Penyakit naon? Teu bisa diborobah-robah deui. Naon? Kronis pisan. Penyakit naon euy? Kasep. Si goblok penyakit kasep cenah. Maja kasep teh penyakit. Aduh, hang damang hang. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah tepang sareng urang dieu nya. Mohon. Ya, aduh. Alhamdulillah aduh tepang sareng urang Garut geuningan. Naon sedih Garut? Pamanukan. Hah? Pamanukan. Pamanukan. Pamanukan? Heeh. Atuh ini salah panggung meureunnan. Sia kudu ka mana kudu penting ieu? Ka Garut kitu. Ya ka dieu apa? Ka dieu nya. Aduh. Alhamdulillah. Eta ge geus lila. Naon? Cenah mah yang tatabuhan. Bapak ieu teh di pangarsana Bapak Haji Rasta itu. Nya. Bapak Haji si Rasta teh. Hei. Montong susah sisi sia teh. Naon sih? Bapak Haji Rasta. Heeh, Bapak Haji teh hajat. Ngawinkeun si Rasta. Salah. Naon sih? Salah belegu. Anu kawin mah lain Bapak Haji Rasta. Tapi saha? Anu kawin mah Neng Nunung ka Cep Beni. Tuh, pan bener. Salah sia mah tadi. Nona bener wing mah. Saha? Bapak Haji teh nikahkeun Sira. Salah. Bapak Haji Rasta niwah ibu Nyai Asih, Haji Asih. Haji Asih. Nikahkeun Cep Nunung sareng Cep Nunung. Manya Cep Nunung.
nya cepunung goblok digeuleuh si goblok meni rujit sia teh tong beureung batur winge ngaca juk pingsan atuh nikahkeun Neng Nunung Kacep Beni nya gitu. anu gawena teh ngan ukur balap weh saha Beni oh Beni teh tukang balap kahayangna hayang jadi pembalap aduh kalau jadi pemborong oh kan bae usaha mah naon we atuh pemborong gitu pemborong nikah poe ayeuna kitu hayang nikah oh kamana we ngomong masalah dibayar keun da ieu mah dina hiburannya Kang aneh winge aneh naon tadi aya nu eta pas akang datang pas akang teh kan lain akang gitu dalang datang tadi aya nyebutkeun cakang naon delon ka saha ka dalang nyebut delon delon ya da dalang ieu mah kasep atuh dengkeun holo dolon del ondel nah jadi onel goblok aduh alah Kang samutan heula atuh da dewek bangeus naon eta ho alus sirina euy sok samutan heula sambutan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kela penonton supados jempe heula kumargi Bapak Ustad Ohang bade sambutan atuh nuhun Bismillahirrahmanirrahim. Margi Bapak Ustad Ohang teh upami teu jalarempe wae para penonton moal diteraskeun. Mangga. Atuh nuhun. Kaweureun, harurotos sawatos. Mohon mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab lain seserian. Jawab lain seserian. Balikan deui. Sia. Nya sok sia masih mana balikan deui ngomongna jurig karek nepi mah nya geus rek balik lain maksudnya ngomongna balikan deui mah diwaler sabab naon lamun aya nu ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anu ngadangukeun teh wajib nemalana teh gitu aduh si jurig Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun. Sok teruskeun. Emang ngawakilan nu kagungan jahat. Hajat lain jahat ya. Hajat pangersana ini populator teh. Bapak Haji Rasta anu parantos nikah nikahkeun acan keuna atuh parantos nikahkeun putrina Neng Nunung Kacep Beni putrana Bapak Ikin Herwanto kalih ibu Iis Kartina di Pusaka Nagara Alhamdulillah ayeuna parantos sok teruskeun sia we tuluikeun naon sia teh atuh nu ngabeja teh ngaberet dah sok atuh kumaha atuh Kang lah bingung mending kene kerja sama jeung Akang